Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Kanal anu mintonkeun konten-konten seni sareng budaya oge katambehan ku sakedekna hiburan sareng informasi. Kumaha kabarna para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina kasehatan, kawilujengan oge panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Boh pilih kanu nembe lebet ka ieu kanal, mugi-mugi konten-kontena katampi oge panuhun kana pangrojongna anu mangrupi subscribe, nge-sharekeun linkna, nge-like-na sareng komena. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, dongeng Ajo Pitbull ieu teh karangan Kang Tatang Sumarsono anu dina hanca kamari tos dugi ka medarkeun Ajo anu ngawitan icikibung dina partai sareng sabalad-baladna kitunya. Oge kasumpingan Imas sareng Darman ti Ciguludug. Kumaha carios salajengna supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan. Miluan partai saknya napikeun Ajo mah jadi tambah-tambah gawe, kudu rapat tea, kudu apel tea, anu saknyana kumaneh namah teu dipikaresep eta teh para wargi kaum dangu da lain didinya dunyana. Tapi dabongan kitu kahayang anak buahna nya kapaksa wae kudu diturut. Anu matak teu nya-nya ancurubna teh ukur tambah henteu teuing pedah kasebutna pamingpin anu nyekal wilayah. Mun anak buahna ngabring rek milu apel siaga piraku tapi kateu milu, sakurang-kurang nepikeun setor beungeut ka pangurus di tingkat saluhureunana. Lebah urusan kaditu kadieuna mah sok mercayakeun kanu sejen wae. Sanajan ukur karek nyaho salalar, Ajo geus bisa nangenan rupa-rupa pamolah anu nyampak dina dunya politik anu cenah tempat kaulinan kaum elit jeung intelek. Heueuh apan teu saban hulu bisa kapilih jadi pangurus partai teh. Tapi dina kabuktianana najan heueuh kasebutna jalma terhormat, horeng loba sasarua anana jeung pamolah barudak anu biasa hirup di lingkungan terminal. Nya ukur sawates jeung lingkungan terminal, Ajo bisa nyieun babandingan teh da kanyahona ngan tepi kalebah dinya. Sarua wae geuning lebah paceuweuh namah komo dina urusan duit. Palalinter ngatur anggaran. Keur itu tea, keur ieu tea, bari jeung dina kabuktianna mah nyaho teh teuing da anu kabandungan ku manehna nya asa loba pabaliutna. Kitu deui dina urusan kagorengan jeung cek-cek bocek, taya bedana jeung ilahar kapanggih dina kahirupan barudak preman. Ngan pedah ari di lingkungan partai mah remen dibungkus ku kalimah anu geunah kadengena pang-pangna anu sok biasa kedal ti para elitna. Ari lebah silih reweg, silih rengkas, silih siku jeung silih dupak nama horeng sarua wae. Bedana teh dina prak-prakanana, politisi mah geuning sok dibarengan ku cara nyumputkeun semu, tur deket-deket kana nyan diwara. Ngomongna kieu padahal maksudna kitu. Dina komunitas preman mah mun aya kateu panuju atawa kakeuheul langsung wae dikedalkeun, malah remen pisan bari sakalian nyebut peso. Ajo mindeng nyaksian sorangan sawatara pangurus partai teras anu silih gorengkeun. Si anu mah kitu sakapeung mah ngagorengna teh babeakan tapi katai-tai ngorana. Tapi
Ana diparangkeun tepung jeung anu kungsi digogorengna. Nah, ada teu kireum-kireum atuh. Sok terus sasalaman silih rangkul. Sakapeung bari ngadukeun pipi. Bangun anu kacida sonona lir dua sobat dalit anu geus lila papisah. Padahal cikeneh karek sawatara menit ka tukang ngagorengna oge. Hirup dina lingkungan kieu mah bisa-bisa aing remen kajeblos ceuk pikir Ajo para wargi kaum dangu netizen. Mun kalepasan omong teh matak cilaka ka diri sorangan. Hanas milu mairan ka anu keur ngabuih nyaritakeun kagorengan batur. Tapi dina geus tepungna eta anu keur silih bolekerkeun teh bet teu siga-siga satru. Jelema anu tadina beak dicaritakeun kagorenganana bisa wae ari geus gok panggih mah jadi dipuji bebeakan. Mana anu kudu dipercaya ieu teh? Ceuk Ajo dina hatena. Balaka wae manehna ngarasa teu betah aya dina suasana kawas kitu teh. Sabab loba jalma anu nembongkeun sikap munafik. Buaka aing ge loba anu nyaritakeun ari keur aya di tukangeun mah. Alus teh ukur pedah keur aya di hareupeun wungkul. Hirup di lingkungan anu samodel kitu daek teu daek lain wae kudu boga sakudua, tapi deui kudu boga beungeut loba. Mun dina wayang mah kudu kawas dasa muka meureun. Tah lebah dinya anu aing teu bisa teh. Anu pangna manehna mah langka milu ngariung di partai, sok diwakilkeun wae ka anu sejen. Hoream lebah kudu pura-purana. Hoream lebah kudu nyandiwarana. Nyarita A tapi maksudna B. Beungeut someah padahal hate meurepan. Atawa lumah lameh di hareupeun jelema anu teu dipikaresep. Atawa muji-muji jalma anu saenyana mah keur dipikangewa. Teresep mah nya teresep we, teu kudu disumput-sumput, teu kudu sasalaman sagala, komo mun bari sumolondo, kitu ceuk pamikir Ajo. Ku milu ngagabung di partai teh saenyana pikeun Ajo sorangan mah meh taya untungna. Minangka anu bisa disebut punjulna teh disagigireun tambah kawabuhan, manehna boga lolongkrang pikeun nerapkeun aturan anyar di lingkungan sobat-sobatna sakomunitas terminal nyaeta dina kagiatan anu ngagunakeun bandera partai teu meunang dibarengan ku mabok. Luareun eta mah aing marek nyaram. Karep kumaha maraneh eta mah? Ya padahal makeun bae atuh Jo, apan keur menghangatkan suasana. Ulah. Aing teu satuju. Mun dina kagiatan anu mengatasnamakan partai, urang bari ngarinum sagala. Yeuh, komo deui mun urang keur ngariung jeung batur anu aya di luareun urang. Aing hayang ngajaga wibawa partai euy. Piraku atuh miluan nirungan atawa rapat bari na kaayaan tebleng. Kana moal paleg hasilna ge atuh. Walon Ajo. Ari asal hadut tikoro wungkul mah meureun. Menang meureunannya Jo. Omong entur kopral bari sarangah serengeh. Montong. Yah, kentur. Masing demi Allah. Menurut Pancasila kita menang mabok teh. Ajat cieup mairan. Elah sia goblok. Angger ari geus nyebut Pancasila teh lah. Bari sia sorangan gawe ngan mabok teh ya. Omong rawi bangkalan. Manggas tang nyebut-nyebut wae Pancasila. Bisikeun aku supata deuleu. Pokona mah gugu we kahayang ketua. Edi lengkong mairan. Saya ge ngarti wibawa partai kudu dijaga. Hana sia kopral. Rek mabok dina area dangdut bari nyawelan bujur biduan karep teh teuing. Lain kitu Jo. Ajo unggek. Mun keukeuh aya nu nginum, naon hukumanana Jo? Anu sejen nanya. Ku aing dijetol sia. Joko macan nyelengkeun. Demi organisasi mah aing moal nempo babaturan sia. Karep nama entur terek ngomong deui. Ngan ku sabab anu cikeneh nyebut dijetol teh Joko macan, manehna jadi murengket dageus karungkup wawanen. Biasana Ajo sabatur-batur ngarumpulna teh pas sore di posko teu jauh ti juru terminal.
lain wangunan permanen ukur dijieun tina kayu dipipidingan ku triplex di tiungan asbes urutan. Toleh haneuteun homo ti sore tepi kapeutingnakeun mah da kaimpungan ku barudak terminal anu ayeuna mah boga sebutan anyar nyaeta kader partai. Tambah rame deui mun aya anu gapleh atawa remi. Dina waktuna di posko loba jelema mah tukang dagang ge milu haneuteun. Anu dagang sangu jeung mie goreng markirkeun roda daganganna teh teu jauh ti posko. Aya deui anu sok milu nagog di hareupeun posko ge, malah sasatgeus matuh eta mah nyaeta tukang paneker gas. Bangun anu satia eta mah datara ieuh ingkah jauh padahal langka anu meuli. Paling-paling ngaleos ka terminalna teh ukur sakedeung. Tekung silila geus jol deui ka hareupeun posko. Barudak anu sok nangkring di dinya bangun teu aya nu mirosea ukur ajo anu sok pirajeuneun merhatikeun teh. Mang, nah hayo wae di dia dagang teh. Padahal matak naon atuh mun dasarna di terminal tuh. Ngarah rame. Ngomong ajo. Bade ngiring di dieu we cep. Ngarah ieu tembalna. Kasasaha oge nyebutna teh sok encep atawa cep matak genah pikeun anu ngajak ngobrol. Eta pangna ku barudak tara dikuak kieu oge da dianggap teu ngaganggu, malah sok diasongan rokok. Lila-lila dina keur salse mah ku barudak sok rajeun dititah mencetan. Genah jeung pernah rampakna sakalian mencet bagian awak anu paregel mah. Ari lebah buruhanana nyaeta ukur tamba wae da itu nage tara ngahargakeun. Malah sakapeung mah cukup dibere rokok jeung cikopi. Yo, isukan kamu kudu merapat ke sekretariat. Cek Alek badak waktu ajo keur ngalange dina bangku terminal. Apaan biasana si pelor anu sok ka sekretariat mah? Aing mah like euy. Hoream aing mah ka itu nage. Ish. Coba bisa diwakilkeun. Da cek pangurus cabang ge kudu kamu sorangan anu datangna. Lain kitu Joko. Amanat anu kudu ditepikeun ku urang teh. Alek nanya ka Joko Macan. Hanya kudu kamu langsung anu menghadapna. Ngomong Joko. Ajo teu waka nyarita. Manehna ngarasa hoream mun kudu datang ka cabang teh. Komo deui isukan geus nyieun rencana rek nepungan Imas ka Lembang. Nah teu bisa mun diwakilan kuno sejen. Ku si laing we atuh sakalian. Pokna sanggeus rada lila. Ish, teu bisa tuh. Cek Alek badak. Jeung kieu deui Jo. Ngomong Joko. Ti ayeuna ka hareup mah usahakeun kudu kamu sorangan anu merapat ka cabang teh. Utamana lamun aya urusan jeung patali jeung duit. Ulah sok diwakilkeun ka si Udin Pelor atawa si Edi Lengkong euy. Naha, kunaon kitu? Ajo gasik nanya. Apan biasana ge si eta nu remen diutus menghadap ka cabang mah? Da kitu cek hasil babadamian teh samemeh urang milu gabung jeung partai Gelin. Bener ari soal kesepakatan eta mah. Ngan soalna Jo, si Pelor jeung si Edi teh mimiti ka tembong aya galaga teu jujur. Maradehna sok mindeng nyakuan duit dina anggaran keur pembinaan anu sanyana mah bagikeun keur urang sarerea euy. Tema Joko. Loba duit anu teu nepi ka urang Jo. Alek muatan omongan sobatna. Masing demi saya sorangan anu neangan informasi nage langsung ti bendahara cabang. Tampolana duit anu tepi ka urang mah teu satengah-tengahna acan euy. Ajo ngahulang para wargi kaum dangu. Geus aya-aya deui we ieu picacapekeun teh dah. Kembang-kembang pite benereun mun diantep mah. Sabab bisa wae barudak jadi pasea di jero. Kasebutna urusan duit teh seukeut pisan atuh.
Ari sugan pabaliutna duit teh ngan ukur di lingkungan elit partai wungkul henteu tembus kalapisan handap kapantar si Udin atawa si Edi. Tapi puguh aya bukti-buktina. Hah? Kade ya. Naon anu bieu dicaritakeun ku marane teh ka buktina? Ajo nanya pikeun ngayakinkeun. Popon cek saya ge bieu saya sorangan anu langsung nanyakeun ka bendahara cabang jo. Ibu eus teh geuning. Apal tuh anu bujurna gede anu lamun lempang teh mani ngagiplak manggeus atuh tong dicaritakeun ayeuna lebah bujurna anu gede mah heuh. Joko setengah ngahuit sobatna. Pokona mah kitu jo. Saya geus langsung nanyakeun ka ibu euis anu tong diteruskeun kana bujurna anu gede sia sok sia bujur we. Joko megat kalimah tapi kituna teh bari nyerengeh. Ari sia yo masing demi aing merek nyebutkeun ibu euis anu jadi bendahara gitu. Lain bendahara sia tapi wakil bendahara nu bener mah. Lah maneh mangan ngagokan wae atuh ari aing keur ngomong teh keun wae atuh beda saeutik mah. Ya pokona anu di organisasi tugasna ngurus duit yo lah gitu. Yo ternyata duit keur program pembinaan teh ditilap sawareh ku si Pelor jeung si Edi. Ajo ngahulang deui samemeh nanya. Gede duit anu ditilapna teh. Ya lumayan lah. Apan urang geus 2 kali ngayakeun pembinaan kader teh. Lain soal gede jeung leutikna saenyana mah Jo. Tapi lebah teu jujurna. Joko mairan. Jo, saya mah mau ngaleuwihan tindakan kamu sebagai ketua. Tapi mun si Pelor jeung si Edi ku amu diantep, pasti ku saya disanghareupeunana. Kela euy, kela. Ulah wakarurusuhan nyen tindakan. Ceuk Ajo. Manehna ngarasa salempang mun tepi katimbul ributan sabab geus pasti bakal aya korban. Anu matak saya menghadap heula ka kamu ge. Nah kunaon atuh? Mun saya tengah hargaan ketua mah geus we ku sorangan di alana. Bener kitu lek. Alek badak ungeuk nganyakeun. Nya geus kieu we atuh. Pasrahkeun we ka uing soal si Pelor jeung si Edi mah. Ngan mun maraneh nyeun tindakan sorangan aing rek lepas tanggung jawab ya. Omong Ajo tegas. Jeung deui barudak nu sejen ulah waka di bejaannya. Bisi masalahna jadi ngalegaan. Cukup maraneh duaan anya mah. Oke Jo lah. Saenggeus Joko jeung Alek ngaleos, Ajo ngahulang deui. Ngadadak jadi menang bang baluh geuning ieu teh ceuk dina hatena. Paingan atuh ti heula si Pelor jeung si Edi sakitu sumangatna hayang milu ngagabung ka partai ari maranehna boga tujuan sejen mah. Tapi naha omongan si Alek jeung si Joko ge beunang dicekel sagemblengna. Tacantang tu oge. Buat teuing aya kasang tukangna anu sejen pangna maranehna mere laporan kitu teh. Ras deui Ajo inget yen boh Joko macan boh Alek badak kungsi boga karep hayang jadi ketua wilayah. Basa ti heula si bos anyar diragragkeun teh. Niat maranehna kapegat lantaran Udin Pelor langsung mere dukungan ka Ajo. Saenggeus ngontak barudak terminal sejenna. Eta pangna Ajo ngarasa kehutangan budi ku Udin Pelor teh. Nya apan manehna pisan anu ngadukung aing nangtungkeun bandera di terminal teh. Di antara barudak terminal, Udin Pelor kaasup anu pangdekeutna ka Ajo. Lianti eta kaasup anu pangsatiana deui. Waktu Ajo keur nyingkah di terminal apan Udin Pelor anu remen mere informasi teh. Tapi mun kalakuan si Pelor diantep tangtu bakal ngiruhan cek pamikir Ajo. Barijeng tangtu bakal loba rambat kamalena ka pihak luar sabab bakal ngabaud pangurus sejena sakurang-kurangna tepi ka tingkat cabang. Heueuh apan ayeuna mah barudak teh geus aya dina lingkungan partai henteu ngan sawates di terminal wungkul. Lamun timbul ributan teh tangtu bakal mawa riweuh ka sarerea jeung ngaran partai oge bakal kabawa goreng.
Eueuh deui jalana iwal ti si Pelor jeung si Edi ulah gede teuing dibere wewenang bisi engkena terus sakama-kama. Anu matak waktu isukna ditepungan ku Udin Pelor, Ajo langsung wae nyarita. Din, Naon Jo? aing aing sorangan anu rapat ka pangurus cabang teh. Udin teu ngomentaran ngan katembongna bangun anu hanjelu. Pas sore, Ajo ngumpulkeun babaturanana di posko. Nungtutan daratang lila-lila mah rempeg. Tukang paneker gas ge geus nagog di tempat biasana. Rok. Naik mahe dia tah. Dik. Ada atuh asok. Kieu euy. Anu aya dina jajaran pengurus geus kumpul kabeh teh. Ajo nanya kanu geus daratang leuwih ti heula. Ciluan deui Jo. Sirawi cenah nyelang heula balik ka lembur pamajikanana. Cenah mah lantaran dahuanana rek ngawinkeun. Ori si Udin Pelor jeung si Edi Lengkong mah teuing ka mana da taya bejana. Apaan tadi isuk-isuk aya di dieu? Nya tadi ge waktu kamu indit ka cabang, si Pelor terus ngaleos. Teuing rek ka mana? Da teu nyaritana naon. Tembal Alek badak. Ari nyaritana ka kuring mah, si Pelor teh rek nganter adi beteungna ka dokter gigi. Teu pira ge kanu rek nyabut huntu, make kudu dianter ku si Pelor. Kawas eueuh deui anu sajen wae. Padahal acara rapat ayeuna teh apaan penting teu balik Omong Alek. Meureun nyabut huntuna kudu bari direjengan. Anu matak si Pelor anu nganterna ge. Ajat cieup nyelengkeung. Si sia masuk aya wae nyarita teh. Geus wae anu eueuh mah Jo. Teu kudu ditungguan si Pelor jeung si Lengkong mah. Mana kitu ge urusan maranehna dianggap leuwih penting. Omong Joko Macan. Ajo surti naon pang nasobatna anu eta teu milu rapat, padahal geus diomat-omatan. Jiga namah ngarasa kuciwa, dumeh tadi isuk-isuk teu dibere tugas ngahadiran ondangan pangurus cabang. Padahal katembong namah bangun anu harayangeun pisan indit. Aya informasi naon wae ti cabang tadi teh Jo? Tono Asep berlian nanya. Bangun anu penting sigana teh. Da geuning menit teu diwakilkeun. Nya mun teh mah rek disebut aya beja penting bisa jadinya gitu. Tapi da ku uing mah ditanggapina biasa-biasa wae lah. Rek aya deui kucuran dana ti cabang keur kagiatan urang-urang kawasna teh. Ajat cieup nyelengkeung. Ari sia nahangan kana duit wae. Omong Alek. Ih, soal duit teh penting atuh euy. Geuning maneh ge ari keur teu boga duit mah sok lesu atawa murang maring. Ajat nambalang. Mun jempe sia teh goblok. Apaan ieu teh kerabat? Joko Macan rada nyentak. Sok Jo, teruskeun deui. Nya. Jadi kieu euy. Kelompok urang teh ditawaran milu nyalon. Nyalon. Nyalon anggota dewan. Ajo nandeskeun. Ya, cek wing oge. Naon? Pas diatur ti urang kudu aya anu maju jadi calon anggota dewan. Sabab urang teh boga masa sakitu lobana. Eta pasti geus diperhitungkeun ku partai. Omong entur kopral. Pokona ti urang kudu aya anu jadi anggota dewan. Eta kakara disebut reformasi. Masing demi Allah, apan urang teh bagian na reformasi. Mun cempe heula atuh sia teh. Joko Macan ngagebes. Masing demi Allah, ari aing mah nyarita teh sok real sesuai fakta. Entur kalah nemalan deui. Aing mah bakat ku atoh nyarita kitu teh dumeh ti lingkungan urang bakal aya anu jadi wakil rakyat.
Ngajedog. Ketua ge tacan anggeus ngomongna sia. Sia mah mun asa pangnyaho, nah kada reformasi teh. Omong Alek badak. Sok teruskeun kumaha Jo. Kelompok orang diberi kesempatan pikeun nyalon di tingkat kota madya. Jatahna aya saurangeun. Tah. Ayeuna mah karinang tukeun we saha anu ku urang rek didukungna kitu. Nya geus we kamu atuh Jo. Apan kamu mah ketua. Omong Uje Dahlan. Ambung aing mah Je. Nah make embung. Batur mah belaan ucul duit puluhan juta hayang dicalonkan ku partai teh. Ari kamu kalah nolak. Otong hiu mairan. Nya kieu tong. Kahiji eta teh lain dunia uing. Der teu puguh aing anu sapopoena ukur hirup di terminal milu jadi calon anggota dewan. Aing mah sieun disengsarikeun batur euy. Nah make sieun disengsarikeun atuh pedah urang ukur disebut preman. Ajat cieup nyuara deui. Naon salah namun preman milu diuk ngawakilan rakyat. Apanan urang teh warga negara anu sah jeung boga hak anu sarua menurut. Awas ya mun nyabit-nyabit Pancasila. Alek megat kalimah. Tah sia mah angger mun geus ngagokan batur nu keur ngomong teh. Heueuh atuh dah menurut naon atuh sia sok pasti maneh mah bakal nyebutkeun menurut Pancasila kitu nya. Geus aing mah moal ngomong deui ari dikagokan wae ku sia mah. Sok Jo teruskeun deui we. Aiteun teh. Nya nu kadua ijazah aing mah teu cumpon. Dengan ukur SMP. Apan ari calon anggota dewan mah saeutikna kudu lulusan SLA. Malah cek beja mah lolobana geus jadi sarjana. Allah, cetek atuh eta mah Jo. Zaman ayeuna mah ijazah teh bisa dibeli deuleu. Lain wae ijazah SLA, tapi deui ijazah perguruan tinggi ge bisa dibeli Jo. Nya Jo. Soal ijazah mah tong jadi pikiran. Geus we meuli. Omong Uje. Tong kapalang sakalian jeung ijazah sarjanana euy. Cek uing mah pantesna SH euy. Jadi engke teh Ajo Pitbull SH anjir aing gagah pisan Jo euy. Omong nu sejen. Ulah nyokot SH cek uing mah, bongan sok disebut susah hirup. Geus we esos jiga kepala terminal anu ayeuna. Anu kudu boga gelar esos mah tah kuduna si Joko atuh. Omong entur. Nahabet ka aing sia kopral. Joko gancang nanya dumeh ngarana disebut-sebut. Heueuh SOS. Maksudna teh sarjana sosorongot. Goblok sia. Tembah Joko macan, tapi nyebut kituna teh bari jeung nyerenge. Apaan ieu teh kerapat. Nah kalah jadi ngacapruk tuh nya anggar agak siga kana capruk radio nete lah aing mah. Ih, selingan we atuh euy. Teu pira ge rapat preman, nah make kudu serius-serius teuing atuh. Cek si cieup ge bisi stres. Bener teu Jat? Bisi stres deuleu mun hirup serius-serius teuing mah. Ya, menurut moal aing mah moal nyebutkeun menurut Pancasila bisa dikagokan deui ku maraneh. Nya sok atuh menurut naon Jat? Masing namanya Allah. Menurut dokter ge bisa stres gitu maksudna. Wah. Sajeroning sobatna rame pacental-cental teh Ajo mah kalah jongjon wae diuk bari nyerebung-nyerebungkeun haseup rokokna. Manehna mah geus biasa nyang hareupan suasana kawas kitu teh. Uyuhan ari kitu teh nama. Anu hadir dina rapat teh beunang disebutkeun ukur barudak nya kaasup di dina sorangan anu teu mantra-mantra kana organisasi mun teu rek disebut rada balagadigdeug oge. Jadi kumaha Jo? Ari cek uing mah geus wae kamu anu maju teh. Soal ijazah apan bisa meuli ieu? Euleuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina cag heula dongeng Sunda ti Capruk Radionet anu judulna Ajo Pitbull karya Kang Tatang Sumarsono dugi ka dieu. Kumaha salajengna? Nah janten Ajo majeng janten kandidat anggota dewan. Mangga teras manco dina
kanal Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Simkuring tekendat nada hapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan dina medarekeun cariosna. Mugi-mugi sakudak sakedikna aya hiburan, aya mangpaat sareng hikmah kanggo urang sadayana. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging ngahaja-haja mung saukur kaleresan wae. Simkuring sejamit mundur. Salam baktos kasadayana para wargi kaum dangu netizen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.